Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikareuskeun mikasono kana carios-carios Sunda bidangan andang SR Gayuda Channel nuju di mana we ayana boh anu tebihna boh anu caketna pon kitu deui kana nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carios misteri anu judulna nu ngageugeuh leuwih seeng. Nyarioskeun saurang jejaka miskin anu kahirupanana seueur-seuat tapi salajengna anjeunna ngajanten jalmi anu sugih ku harta banda sugih ku amal soleh tina dikeresakeun patepang sareng dedemit nu ngageugeuh leuwih seeng. Kalian dinten kamari teh dina episode anu katilu nya nuju nyarioskeun anu nguseup di leuwih seeng seueuran kitu nya nanging sadayana oge teu aya nu nyorang-nyorang acan ukur Sudarji anu kekengingan ketidakseurna. Janten eta jalmi-jalmi anu nguseup teh milih mulang bari mesa lauk ti Sudarji. Tah kumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun we dina ieu episode ti awit dugi ka rengsena. Kalian mugia naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbeberamana kanggo sakur anu ngadangukeunana. Kalian mugia para wargi salawasna aya dina kawilujengan, aya dina panangton kersering Gusti Cet Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari ginulur kebagjaan utan wates suangana. Mangga para wargi ieu carios anu judulna nu ngageugeuh leuwih seeng bagian kaopat karyana andang SR Gayuda atanapi karya simkuring urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Nepi ka beurang jalma-jalma nu ngadon nguseup di leuwih seeng kabeh oge teu anu meunang sahiji acan. Kariopatan anu nguseup barengan Sudarji teh sabab anu saurang mah geus mulang bari mawa lauk gurame. Beda jeung Sudarji. Nguseupna celom giriwil matak helok kanu nempokeun. Orangna geus pinuh deui ku lauk. Aya meureun 5 kiloeun mah lamun pareng di kilo.
Sudarji uing rek mulang tapi era kuno di imah ari teu bebenangan mah. Kukituna uing meliwai ka maneh 50.000. Dalam di kilo mah sakilona teh meureun aya 20 mah. Si Daryaman nyerah manehna milih mulang. Pikeun anu di imah mah tambah lengoh manehna ngadon meuli lauk ka Sudarji. Sarua uing oge Sudarji 50.000. Uing rek balik era di jalan ari teu babawaan mah. Si Sulandi pipilueun nurutan si Daryaman ngadon meuli lauk nilem ka Sudarji. Atuh antuk nama sakabe anu nguseup di leuwih seeng pada mulang. Bari balik nate mawa lauk nilem meunang meuli ti Sudarji. Maksud maranehna tama era datang ka imah jeung era kuno parang panggih di jalan. Hate Sudarji ngadadak keuntupan bulan. Caang narawangan kumang pirang kabunga. Sabab poe eta manehna ukur nepi ka wanci haneut moyan geus meunang duit 500.000. Duit anu lain saeutik keur kahirupan manehna mah. Tapi sanajan betaheun keneh nguseup beuteungna kaburu lapareun. Da geus puguh ari Sudarji teh peujit koreseun. Teu bisa nahan lapar. Datang ka imahna langsung bebeja ka indungna. Yen manehna meunang milik anu lain saeutik. Indungna kacida bungaheunana ku beja anakna. Sabab salila ieu apan anakna teh hirup walurat. Tara sing boga duit. Wuri-wuri ayeuna ngadadak loba duit. Indungna embungeun dibere deui duit ku Sudarji. Sabab karunyan ka anakna anu saumur-umur tara bogeun duit. Ingkeun eta duit teh simpen di maneh. Dadi mah duit anu kamari oge loba keneh. Ukur dipake meuli lauk asin, tara dipake meuli anu aneh-aneh. Urang mah geus biasa hirup walurat. Jadi sing nya ayeuna boga duit oge ulah rek pindah pilempangan. Keun duit mah simpen ku maneh. Sugan wae isukan mah beuki nambahan. Pan ari geus loba mah bisa dipake meuli naon wae. Susuganan bisa dipake ngarobah hirup maneh. Ulah siga ayeuna ukur sangsara wae. Maunah panjang lebar cumarita ke anakna. Bakuna mah mapagahan anakna sakan daek ngeureutneundeun supaya kahirupanana hiji mangsa bisa robah. Ulah sangsara wae. Nya atuh emak, ieu duit moal dipake teu puguh. Rek disimpen wae jang sampeureun jaga. Sugan wae aya deui tambahna. Sudarji ngartieun kana ucap-ucapan indungna. Lamun duitna ditabung mah susuganan aya ditambahna. Manehna geus buleud tekad rek terus ikhtiar ku cara naon wae anu matak bisa ngarobah hirupna. Caturkeun peutingna di leuwih seeng. Dina borelakna cai walungan anu kahibaran ku cahya bulan. Basa alam ngadadak simpe. Ujug-ujug aya nu ngaburial ti jero leuwih. Jelegedeg jiri make papakean sing sarwa bodas. Jumorelat muru kaluhureun batu. Sanggeus kitu ujug-ujug aya sora-sora anu nyengsreng. Teu patilila anjing dituntung lembur ujug-ujug babaung mani melung. Situn cuing jumerit nembus popoek peuting meulahkeun simpe.
Cerihil ujug-ujug aya sora anu seserian sada sora awewe. Laju anu seserian ngagibegeun awakna. Sanggeus kitu anu make papekan sing sarabodas ngajang gelek jadi tangtungan awewe geulis. Taya lian ieu anu ngajang gelek jadi putri geulis teh nyaeta Nyi Mastratna Ningrum. Dedemit anu ngageugeuh leuwih seeng. Manehna seserian bangun manggih ka bunga. Alam kapeutingnakeun beuki sepi jempling. Jalma-jalma anu teu pati jauh ti walungan ting purungkut di bulan simut. Hatena kumeleter ku kakeueung. Sabab teu pupuguh bat aya dedemit anu ujug-ujug ngandar. Padahal salila manehna aya di eta lembur can pernah samemehna make ngadenge anu cicirihilan di leuwih seeng. Maranehna ukur apaleun jan leuwih seeng sungil tina beja anu dibejakeun deui. Sakabeh anu boga imah teh jauh teh leuwih seeng kungsi menta tulung ka salah saurang ajengan. Maksudna menta pangusirkeun dedemit anu sok seserian we ari manjing ka janari. Tapi ajenganana kekepehan teu sanggupeun. Cenah anu kitu mah geus teu sieuneun deui ku ayat kursi. Jadi ngusirna kudu ku jalma nu bogaeun elmu linuhung. Caturkeun dedemit anu ngageugeuh leuwih seeng. Sanggeus seserian sabaraha kali laju kumolebat nembus poek peuting. Sora-sora anu ngagelenggeng nyeng sereng merengan kumolebat jirimna. Saterusna sanggeus deukeut ka imahna Sudarji, jirimna jumorelat tembus labirin. Teu pati lila di pipir imah Sudarji ujug-ujug loba sora anu araheng. Colek-colek di sada teu eureun-eureun marengan sora anjing anu ngalanglaung. Leungit sora colek-colek cebluk panto jeung janelai mana Sudarji ngadak ting jarbluk. Cungung. Sora anjing babaung beuki deukeut ka imah Sudarji. Sanggeus kitu hius aya angin papiuh di tengah imah anu teu jauh ti enggon Sudarji. Cikikik aya sora awewe sisirian meni ngajerele. Tapi anehna indung Sudarji anu biasana seugeut pangreungeuna ngadaklir anu keuna ku sirep. Sakitu loba sora-sora anu raneh maunah tetep ngagebra saretibra. Kang Sudarji teu pati lila anu ngagegero ka Sudarji. Sorana sada sora awewe halon tur halimpu. Tapi Sudarji tetep ngagebra anu ngagegero ka dirina teu kadengeun. Kang Sudarji deui-deui sora anu halimpu teh ngagegero. Tapi anu digero nama anger kerek nyegrek. Siga anu kakeunan ku aji panyirep boro-boro hudang teu usik-usik acan. Sanggeus anu digerowanana teu daekeun dilir, laju nu geulis teh ngadon diuk dina dipan gigireun Sudarji. Ceg leungeunna ngarampa biti Sudarji bari kunyam-kunyam siga anu babacaan. Korejat Sudarji ti buburanyat udang, laju gigisik kenapa nona. Breh ku manehna katempeun aya awewe geuris keur diuk dina dipan gigireun manehna.
saha anjeun Sudarji tan tegeseun kanu gerdiuk gigireunana. Jadi manehna tumanya di barungku jajantungna anu ujug-ujug daligdug teu puguh endagna. Sabab teu pupuguh bet aya awe geulis gigireun manehna. Abdi rataningrum engkang nu geulis langsung ngabejakeun ngaranna di barungku imutna anu mah amis kereueut. Deungeunna deui ngaragamang kana bitis Sudarji. Ke punten ngasuhila sakedap para wargi. Sakantenan sim kuring sejang ngiring emutan ka para wargi anu kalarasa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube-na teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Teu aya sanes supados di mana sim kuring medar di lalakon enggal dina kalajengan ieu carios. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan tong hilap, like-na, oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Nyi Mas Ratnaningrum. Jadi ieu teh keur aya deui di alam mimpian. Aya sugan nyata. Aya istri geulis gigireun teh. Sudarji ingeteun kana impianana di mangsa ka tukang. Jadi harita oge disangkana mah keur aya di alam impian. Hari engkang piraku teu tiasa ngabentenkeun mana alam impian sareng mana alam nyata. Ieu mah nyata engkang. Nyi Mas Ratnaningrum anu geulis kawanti-wanti imut dalem bari ngadilaku socan anu cuduruk hideung. Tetepna jumererat lir jam paring leupas tina gondewana nembus parat niruk jantung Sudarji. Piraku pan unggal tepung oge geuning kanyatana mah bet ukur di alam impian. Sudarji keukeuh teu percayaeun lamun harita keur aya di alam nyata. Sabab unggal tepung jeung nu geulis teh ukur di alam impian. Akang mah pan abdi tumorojog nepan akang di alam nyata teh peda akang sok humandeuar wae. Saurna akang teh palajanten jalma beunghar. Leres eta teh. Nyi Mas Ratnaningrum dedemit anu ngageugeuh leuwih seeng nepikeun pamaksudanana ka Sudarji. Manehna kahudang kaasih ka Sudarji. Sanajan manehna ti golongan bangsa jin, tapi hatena teu beda jeung hate manusia. Leres pisan Nyai. Akang teh tos bosen jadi jalma miskin. Hayang ngasaan hirup siga batur. Loba klibuk, loba harta. Bro di juru, bro di panto. Ngelayah di tengah imah. Akang teh yang jadi jalma beunghar. Beunghar ku harta banda. Bari beunghar ku amal hade. Sudarji ujug-ujug budal segala unek-unek hatena. Siga anu katurih ku omong-omongan Nyi Mas Ratnaningrum.
Kampil atuh ukur kitu mah engkang. Nu geulis cumarita beri imut ngagelenyuk. Siga anu nganggap enteng kana kahayangna Sudarji. Da cek akal pikir manusia mah kahayang Sudarji teh kaasup kana lahuta. Pamohalan baris kasorang. Hah? Gampil kumaha ari Nyai? Sudarji mani cileumeut ngereungeuk kecap-kecap nu geulis. Bet siga anu nganggap enteng kana kahayang manehna. Gampil lu kitu mah. Asal engkang sanggem puasa 3 dinten 3 wengi. Engkang bakal tiasa janten jalma beunghar. Tapi disarengan ku amal-amalan dina wanci pengina. Nyi Mas Ratnaningrum mastikeun yen kahayang Sudarji bakal bisa kalakonan asal daek puasa bari amal-amalan. Puasa 3 dinten 3 wengi. Jadi selami 3 dinten 3 wengi teu kenging barang tuang oge ngaleueut. Sudarji mending jenghok. Sebab ucap-ucapan Nyi Mas Ratnaningrum siga anu daria. Laras kitu engkang. Nyi Mas Ratnaningrum nganyakeun kana ucap-ucapan Sudarji. Mastikeun yen anu diomongkeun ku manehna lain ukur omong anu tanpa bukur. Asal Sudarji sanggupeun ngajalankeun eta puasa, yakin Sudarji bakal robah kahirupanana. Sabab manehna bakal bisa mantuan Sudarji nyumponan kahayangna. Ari anu diamalkeunana naon Nyai? Sudarji katariku kecap-kecapna nu geulis, manehna siap rek ngalaksanakeun naon wae anu dituduhkeun ku Nyi Mas Ratnaningrum. Ukur 3 poe 3 peuting mah cetek kitu ceuk pikir Sudarji. Hatena geus bule dayang jadi jalma beunghar. Jadi naon we syaratna bakal dicumponan. Tah anu diamalkeun teh unggal wengi salami akang nuju puasa kedah ngamalkeun Quran surat Al-Jin. Seueurna 40 balikan sakali calik. Janten pamican tamat 40 balikan engkang teu keng waka cengkat. Nyi Mas Ratnaningrum mere pituduh ka Sudarji sabab manehna kahudang kanya ka Sudarji. Jadi lamun Sudarji beres dina ngamalkeun eta cara, mangka manehna bakal bisa ngabakti ka Sudarji. Manehna bakal bisa jadi pamajikan Sudarji. Siap atuh hari kitu mah Nyai. Tombor ukur 3 poe 3 peuting. Dalah langkung ti kitu oge pasti bakal dilakonan ku akang. Asal nyawae bakal ngajadikeun kehidupan akang robah. Akang teh tos bosen jadi jalma miskin. Sudarji giak nyanggupan. Sabab manehna emang geus hayang nyeun tarekah ti baheula anu bisa ngarubah hirupna. Nuhun atuh engkang, ayeuna mah abdi sejam ulang wae. Engke patepang deui pami engkang tos rengse ngajalankeun tarekah. Nyi Mas Ratnaningrum sanggeus mere pituduh ka Sudarji langsung pamit. Ari kitu moal sosonoan heula sareng akang. Sudarji colohok sabab biasana mah lamun panggih dina impian sok terus gulai paduduaan maratkeun ka sono. Tapi Nyi Mas Ratnaningrum ukur imut teleb dicaritaan kitu ku Sudarji teh. Saterusna ujug-ujug ngiles dina tetempuan Sudarji. Waktu Ratnaningrum hilas tina tetempuan Sudarji, di luar ujug-ujug rame ku sora-sora nu matak keung. Peuting anu tadina simpe ngadadak ngageranggeng deui ku sora-sora nu aheng. Anjing babaung meni melung, siga anu kagarebeuhkeun ku sora-sora anu cicirhilan.
sada sora seri awewe. Tapi sanggeus sora anjing anu ngalang-laung, alam sabudeureun lembur babakan haur ngadadak simpe. Isukna basa maunah nawaran sarapan ka Sudarji bet kacida aneheunana. Sebab Sudarji teh nolak sarapan bet tara-tara tisasari. Apan biasa nama isukena oge geus mamimem barang dahar. Kunaon maneh teh Sudarji? Gering tak? Gering make embung sarapan? Maunah hariwangeun ku anakna sieun gering. Sababat ngadadak embungeun barang dahar, tara biasana pokalaku seperti kitu. Oh nya, uing can bebeja ka emak. Uing rek puasa 3 peuting mak. Dungakeun nya sangkan kuat. Sudarji karek ingetin, manehna can bebeja ka indungna lamun manehna rek puasa. Rek puasa 3 peuting. Nanaonan dari maneh? Emang namuasa naon Sudarji? Maunah kacida kagitunana bareng ngareungeun omongan Sudarji. Mangke rek puasa mati geni sagala siga anu bakal kuat wae kitu cek pikir maunah. Uing meunang wangsit mak. Cenah lamun hayang ngarobah hirup kudu puasa 3 peuting. Bari sajroning puasa teh kudu ngamalkeun ayat-ayat Al-Qur'an. Dungakeun we ku emak, uing hayang ngarobah diri sangkan ulah jadi jalma miskin salilana. Sudarji deui minta didungakeun ka indungna sangkan tujuan manehna diijabah ku nu ngarsakeun hirup manehna. Dedeh teuing anak emak, nepi ka kituna maneh teh. Nya atuh didungakeun pisan ku emak, sing nepi kana pamaksudan. Antukna mana kedal ucap pangjurung, bari paromana ngadadak alum ngungun. Matana carindak-dak. Hatena ngadadak perih lir anu digerihan hinis. Manehna jadi rusras ke mangsa-mangsa anu geus lawas. Basa salakina masih hirup keneh. Meureun mun salakina aya keneh mah anakna teh moal nepi ka ngalaman kapeurih anu kaleuwih. Hampura uing mak moal waka nguseup deui, moal waka neangan duit salila keur puasa mah. Sabab bisi matak ngabatalkeun kana puasa uing mak. Sudarji sanuk-sanuk ka indungna. Sanajan ku cara nguseup teh bisa ngadatangkeun rezeki pikeun manehna jeung indungna. Tapi Sudarji gumulung dina niatna. Ari dibawa liar mah bisi kadatangan hawa anu matak ngaruksak kana paniatanana. Peuting kahiji dina mangsa manehna puasa. Laju Sudarji ngamalkeun Quran saluy jeung wangsit anu katarima ku dirina. Sanggeus salat Isya manehna salat hajat heula 2 rakaat. Saterusna maca surat Al-Jin digerendengkeun. Basa ngajina geus nepi ka 33 balikan. Di luareun imahna ngadadak saheng.
tepati lila imah ujuk-ujuk ngarieg ka cida tarikna siga anu dioyageun lini. Seor sadaya sababaraha kenteng nu murag cungungung anjing babaung menimlung. Rieg imah oyag deui. Jegug-jegug sadaya manuk jurig di bibir imahna. Tepati lila datang sora-sora aheng. Anjing babaung patemalan ditungtung lembur. Saterusna sadaya anu seuseureun maning ngajerele sada Sri Kunti. Tapi Sudarji teu kapangaruhan ku sora-sora anu mata keung. Ceuk pikirna eta mah ukur gogoda. Gerandang Sudarji neruskeun amalanana. Sorana leuwih ditarikeun batan tadi. Maksudna nyieunkeun sora-sora anu mata keung. Tapi karek oge sababaraha ayat celegeh sadaya gelap salesernya merimahna. Rieg imahna ngarieg deui. Geblik-geblik sadaya nu leumpang di pir imahna. Cungungung, cungungung, anjing babaung deui beuki melung. Alam kapeutingnakeun beuki mata keung. Tapi Sudarji tetap husu dina ngajina. Astagfirullahaladzim. Nah apa naik teh ke amal-amalan yang beunghar. Tapi nah ada dengan teh sada imah anu ngaruksak. Sora kenteng meninyeor maruragan. Imah sabaraha kali ginggeng asa rek dijuralitkeun. Sudarji hatina noroeco. Tapi teu kapapanjangan. Manehna neruskeun deui hancak kalayan husu. Sanggeus sareng 40 balikan Sudarji cengkat rek udang. Tapi imahna juk-ujug ginggeng deui siga aya anu ngoyag-ngoyag. Atuh Sudarji langsung nyolontot rek rubuh. Tapi buru-buru Sudarji muntang kana dipan. Sanggeus kitu di luar rame deui ku sora-sora anu araneh. Hate Sudarji mimiti keuntupan rasa keung. Hatena kumeleter teu puguh anu dirasakeun. Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna nu ngagegeh leuwih seeng bagian kaopat dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi umur urang dipareng panjang tiasa ditepangkeun deui dikena kalajengan ieu carios. Pabarsa panoncarang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Gersang hapunten kana sanes kanten keluputan kelepatan sim kuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.